Aya awewe anu nanya ka salakina Umin. Nah nanya naon cenah wa? Ari nanya teh kieu. Bapana cik ayeuna marek nanya ke bapananya. Ngan menta teh jawaban ti bapakna sing jujurnya. Da mage moal arek ambak. Nah arek nanya naon kitu mana? Kieu bapana. Salah urang ayeuna rumah tangga 30 tahunan ieu. Cik nanggeus sabaraha urang awewe kira-kira nah anu geus kungsi sareng bapa. Mana bapak ayeuna rek jujurnya yeuh nyarita nu saayana ka mana? Ngan omat ulah rek amek kana naon teh. Moal bapana. Kapanan tadi ge emang geus nyarita ka saha-sahana ka bapak teh kapan? Mama melarek amek. Oh nya syukur ari kitu mah. Kieu mana? Awewe anu salah sok sareng bapak mah deui lintang ti mana? Sabab dari jeung awe anu lian mah bapak teh sok taradaek sare. Hayang teh nyileuk we mana? Ketika subuh. Ih, aya kudu urus tunjung moga salah kiteh nya. Borok kudu dewek teu dibaca Umin. Tulisan anu aya dina spanduk anu aya di sisi jalan. Masa kamari keur dewek ini ka pasar. Nah ya tulisan kumaha kitu wah dina eta spanduk teh. Aya ceuk dina tulisanna teh kieu. Keur baraya anu umurna geus 40 tahun atawa 60 tahunan kudu rajin olahraga cenah. Ieu mah geus sakur keur ngingetan hungkul we ka sararea. Sing hati-hati dina ngajaga kesehatan lamun umur geus 40 tahun kaluhur mah. Sabab lain kuna naon cenah. Kuring boga babaturan anu umurna geus 40 tahun kaluhur. Isuk-isukna sehat malah beurangna oge teu kuna naon. Nari sorena cenah jol asup ka rumah sakit. Peutingna jag-jago ringkas malah sare oge tibra. Hari isuk-isukna cenah geus asup deui ka ruang UGD. Narek kitu boga panyakit naon kitu eta jalma teh wah? Lain boga panyakit Umin. Nari geus kunaon keluar asup rumah sakit wae teh wah? Komo balik jeung di ruang UGD. Sing horeng nya pantes we mata keluar asup rumah sakit oge Umin. Sebab mana teh pagawe rumah sakit geuningan. Wah, nasi dengekeun. Cik ari ceuk silaing naon bedana Umin? Nu ngahutangkeun jeung jalma nu sok ngahutang. Nu sok ngahutangkeun jeung nu sok ngahutangnya. Ari nu sok ngahutangkeun mah matak marenya mah oge kabatur. Mata kitu ge mampu meunang wah manehna teh. Beda jeung nu sok ngahutang. Matak anjuk ngahutang oge meunang teu boga. Ih teu kitu Umin. Jalma nu sok ngahutang lain hatina teu mampu maneh teh. Loba kapanan pangusaha oge anu sok ngarinjem duit ka bank keur modal usahana. Nari geus naon atuh? Ari ceuk wah bedana teh wah? Nu ngahutangkeun jeung nu sok ngahutang. Bedana teh kieu Min. Nu sok ngahutangkeun atawa nu sok mere injeuman. Boh duit, boh barang atau balanjaan di warung. Biasa nama boga ingatan anak leuwih kuat tibatan anu ngahutang Min. Sabab anu sok ngahutang mah sok ngadadak boga penyakit amnesia. Naon ari penyakit amnesia teh wah? Ari penyakit amnesia teh penyakit babari poho. Jadi lamun sakalian aya jalma nu nagih teh modalna ngan saukur 2. Lamun teu tarsok bonen Umin. Nah naon tarsok jeung bonen teh wah? Ari tarsok teh entar besok. Ari bonen mah mun teu rebo Senin cenah. Aya lalaki nu keur nembrakeun perasaanana ka saurang awewe anu dipikaresep ku manehna Umin. Ngan hanya akal tungtungna teh jadi karunya ka lalakina. Nah karunya kumaha gitu mah? Hari cek lalakina teh kadenge nyarita kieu.
Neng, akang merumaos jami teu gaduh. Akang sanes Kang Ridwan anu ngagodohan perusahaan. Gaduh mobil mewah, rumah mewah. Sareng tiasa liburan tiap minggu ke luar negeri. Tapi senaos kitu, akang gaduh sesuatu anu langkung berharga neng. Anu teu tiasa dituker sareng naon wae anu aya di dunia ieu. Nah naon kitu eta teh Kang? Ageungna rasa cinta akang ka neng. Tah ari cek awena, nah kumaha cenah mah? Euy cek awena teh. Lamun leres cintana akang ka abdi teh ageung. Kenalkeun abdi sareng Kang Ridwan Kang. Jika risi lain hanya hontomen ciri-ciri na jalma lamun geus maju ka kolot. Hanya paling oge dina lebah buuk na weh meureun wa. Nu tadina can huisan, ayeuna mah meureun mimiti saeutik-saeutik kaluar huis. Atau kulitna mimiti katanya kariput. Tah kitu wa. Memang aya benerna naon rupa anu bieu ku si lain diomongkeun teh amin. Ngan kurang kumplit itu jawaban teh. Nari geus naon wae kitu cek wah. Ciri-cirina jalma lamun geus asup ka masa tua teh wah. Ciri-cirina mah kieu min. Nu kahiji, lamun baheula mah keur ngora digandengna teh ku parawan. Geus maju ka kolot mah ku perawat min. Tah nu kadua, lamun baheula mah keur ngora resepna teh ka parawan anu hitam manis. Ari geus maju ka kolot mah kalah ka kencing manis. Ari nu katilu, baheula keur ngora mah sok rajin make minyak wangi. Tah waktuna maju ka kolot mah nu dipakena teh geus saukur minyak angin min. Tah ari nu kaopat, keur ngora mah sok rajin ka diskotik. Ayeuna malah rajin ka apotik min. Nu terakhir, baheula mah keur ngora jadi pemburu nikmat. Ayeuna mah malah diburu ku malaikat. Tah lamun kondisi geus sarupa kieu, hese min. Di servis teu bisa, tuker tambah ge moal payu. Dina peuting kamari basa dewek rek ngarona min. Nya pangangguran dewek teh maca pangumuman anu aya di papan mor. Anu aya di pos rona geuningan. Nah pengumuman naon cenah di pos rona teh wah? Aya bewara ti RW atau kumaha? Lain min, lain bewara ti RW, tapi bewara ti Sipaimin. Ti Sipaimin, Maimin warga urang wah. Tetangga urang geuningan. Nah kitu ngabewarakeun naon Sipaimin teh wah? Ari dina bewara teh kieu. Nyuwunkeun bantosanana kanggo sadaya kadang warga cenah min. Rehna dina deungeut ayeuna nuju diayakeun sayembara kanggo milarian sintong. Umurna cenah kurang leuwih 30 tahunan. Rambut docong make baju kaos oblong. Calana sontong hideung. Ari make sendalna teh sendal capit swallow cenah min. Narik kitu kunaonnya si entong teh wah make jeung ditetengan ku Sipaimin segala rupa. Nah boga masalah kitu. Mata kitu ge aya masalah min. Wah cilaka tuh. Nah naon cenah masalahna teh wah? Ari tuluyna dina eta tulisan teh kieu. Sing saha wae cenah anu manggihan sintong, pangmejakeun ka sintong lamun cana kuring, pahiri jeung cana manehna. Basa keur dipoe. Tah kitu cenah men.